Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kita mulai ya ngalogat setelah tawasul. Tawasulnya sudah dengan tujuan kita berakhlak baik kepada karuhun supaya ilmunya bermanfaat khusus bagi diri pribadi, umumnya bagi yang lain. Ya dulur, kita mulai ya ngalogat Sunda dengan apik judulnya. Ngalogat Sunda dengan apik sesuai dengan kaidah Nahwu Shorof. Yang diperlukan di dalam ngalogat bagi para pemula tentunya adalah sebuah kertas lembar ya, gunanya untuk kode. Dan yang perlu diperhatikan bagi siapapun yang melogat ya, di melogat itu bahasa Sunda saja ya, dina ngalogat teh nu diperyogikeun mah nu peryogi kahar naon nu peryogi diperhatoskeun mung tilu. Hiji kode, dua logat, nu katilu marji ya, marji ulah da Sunda saja ya. Kode, kenapa kita harus pakai kode dan harus diperhatikan kode ini? Karena kode ini menentukan kedudukan sebuah kata. Kalau pernah belajar bahasa Indonesia, ada yang namanya subjek, predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu, dan lain-lain ya. Nah, dengan kode kita bisa mengetahui kata menjadi subjek, menjadi predikat, dan yang lainnya. Kalau logat apa? Logat itu terjemah. Terjemah seperti kolamun, logatnya apa? Pulpen gitu. Sekarang marje. Apa itu marje? Naon marje? Marje teh tempat pangbalikan, tempat pulang. Marje kalau kode ada kode tertentu. Kalau logat terjemah ditulis dengan pakai bahasa Indonesia hanya pakai Latin atau pakai Arab ya. Kalau biasanya santri salafi nulis Latin teh ku Arab. Apa itu marje? Marje tadi tempat pangbalikan. Gimana? Dengan nomor atau dengan huruf ya. Nomor 1 sampai 9 misalnya. Kode pakai huruf, pakai abjad atau yang lain, itu marje, tempat balik. Kita nanti belajar semuanya ini sambil berjalan saja ya. Sekali lagi yang perlu diperhatikan cuma 3: kode, logat, marje. Cenah kode, logat, marje. Kode tadi untuk bentuk SPK, logat terjemah kata, marje tempat balik. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wa akhirah. Kita ngalogat sisina nya. Ya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalawan nyebat jenengan Allah. Kode pertama ini kalawan. Jika huruf K nya, kode pertama kalawan. Ngawitan abdi ngaos bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab gitu. Kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng. Ieu Allah ka hamba-hambana di dunia sareng di akhirat. Tuh, anu kode jika angka 2 nya tapi garis heula ti luhur 2 anu kieu tah terus angka 2 tuh anu. Tiap-tiap abi nyebatkeun anu kode na kieu langsung ti luhur ka handap. Ada tamu barusan. Anu. Oke. Iklan. Oke, kita lanjutkan. Iklan dulu barusan ya. Maaf.
Sekali lagi, tiap-tiap abi nyebatkeun anu kodena kieu ya. Urang ulangi. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Safinah kalawan nyebat asmana Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ieu Allah. Tuh, ini marje ini. Tong hilap marje. Yang perlu diperhatikan tadi kode logat marje ya. Anu maparina nikmat ageng ieu Allah, berarti anu maparina nikmat ageng teh Allah. Ka hamba-hambana di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ieu Allah. Tuh ya. Marji anggar nomor hiji tadi kan ieu Allah nomor hiji marjina ka dieu. Ieu Allah ka dieu deui berarti marjina ya. Anu maparina nikmat alit ieu Allah sebagai sumber utama nih nomor 1. Ka hamba-hambana di akhirat boloko, di akhirat hungkul. Oke, silakan diulangi sampai 5 kali. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kalawan nyebat asmana Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ieu Allah ka hamba-hambana di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alit ieu Allah ka hamba-hambana di akhirat hungkul. Om cenah teu aya tadi di dieu ngawitan abdi ngaos panjang-panjang teuing. Apanan aya bismillah huruf ba. Sebelum saya ngejelasin ini, lihat sini contoh. Tiap harap jar di bahasa Arab itu ada istilah muta'alik. Muta'alik. Ya, di bahasa Arab tiap harap jar itu disebutnya muta'alik. Naon artina muta'alik? Anu ngagantung, anu nyantel, nu ngagantung atau nu nyantel. Tiap-tiap nu ngagantung butuh kanu digantungan. Teu mungkin disebut nu ngagantung teu aya nu digantungan namanya. Tah cenah pulpen teh ngagantung bari pulpenna kieu disebut nu ngagantung moal. Tah abdi teh ngagantung cenah bari diuk urangna teh disebut ngagantung henteu. Disebut urang ngagantung berarti aya nu digantunganna gitu. Ngertos? Berarti bismillah ieu disebut nu ngagantung, mana digantunganana gitu kan? Contoh tingali supaya langkung kahartos. Ku peso dengan pisau. Jadi abdi dongkap ke kelas misalnya teh. Aya muridnya seueur aya santri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barudaknya kupingkeun. Ku peso. Waalaikumsalam. Keluar weh. Pasti anak-anak bingung. Kita si akang cenah nyebutkeun naon ojo-ojo ku peso. Da moal kaharti naon sabab ngagantung. Teu kaharti, teu aya nu digantunganana. Tuh, cobi mun kieu. Kalimat nu digantunganana teh didohirkeun ku urang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Barudak. Abi motong kuku ku peso. Tuh ayeuna mah lantaran kalimat nu digantunganana teh didohirkeun ku urang, disebutkeun ku urang. Kalimat nu ngagantungna kaharti ayeuna mah. Ieu nu ngagantung, ieu nu digantunganana. Ku peso nu ngagantung muta'alik disebutna. Ta'alik nu ngagantung simpanya. Nu digantungan muta'alak disebutna. Kayak dibahas di ilmu nahwu aya muta'alak aya muta'alik. Nu digantungan si maf'ul gitu kan. Kartos enak mah. Tah. Naha mang cenah. Tah nu ceurik. Naha mang. Si musonif tadi disebutkeun ieu muta'alakna sabab dohir apanan. Tiap-tiap urang rek migawe sesuatu kudu make bismillah. Nya we ngawitan abdi ngaos da urang rek memulai ngaos gitu gampang. Rek memulai sesuatu apapun bismillah heula. Rek lebat ka WC bismillahirrahmanirrahim. Teu kudu disebutkeun muta'alakna geus apal. Abdi bade lebat ka WC kalawat bat jenengan Allah gitu dan seterusnya. Bade naik mobil bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi naik mobil bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya dan seterusnya. Paham?
Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana naon ngasna kana ieu kitab sapina kalawan nyebat jenengan Allah, asmana Allah, sifatna Allah. Tuh tiap aya nu kitu kitukeun kek wae. Rek langsung sok Ar-Rahmani anu paranjemat ageung ieu Allah marjekeun. Tiap sifat hakiki dimarjekeun kana mausufna. Kana anu disifatanana ka hamba-hambana di akhirat. Ar-Rahim paranjemat alit ka hamba di akhirat hungkul. Maksudna mah sanes ageung nikmatna, tapi ageung di dipasihan nikmatna langkung seueur tibatan engke di akhirat. Di akhirat mah ngan jalma iman hungkul kitu sanes. Ari di dunia mah tong baru nikmat nu kafir oge dipapari nikmat, matak tong riweuh urang saku jalma nu iman. Ya, sabab Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah eta teh. Jadi ulah iri atau ulah dengki urang ningali kafir atau ningali non mukmin ya, tidak beriman, nah abet leuwih beunghar. Buah eta mah diberkahi ku Allah sanes. Ya, sanes diberkahi bahasanya tepat. Sabab manehna beunghar ku usahana secara syariat, ku Allah hakikatna da Allah ngagudahan sifat Ar-Rahman. Tong boro nu usaha, nu teu usaha oge Allah mah mikasih. Tong boro ka jelema, ka hewan, ka sato, ka tumbuh-tumbuhan Allah mah mikasih di dunia ya. Ngalirik nu dibikeunna lobaan tibatan Ar-Rahim, tibatan anu dibikeunna engke di akhirat ngan jelema iman hungkul Ar-Rahim Allah ya. Mikasih Ar-Rahman Ar-Rahim sakitu heula pangintennya. Lanjut kan alhamdulillah sekali deui. Yang pertama nu kahiji kalawan diajar teh nya kode kalawan. Tiap nyebatkeun kalawan berarti kodena kieu. Tiap nyebatkeun anu kodena kieu. Nu perlu diperhatoskeun kode logat marje. Sekali deui kode logat marje. Sakitu we heula. Naon cenah? Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing manfaat.